Sampurasun. Tsunami mangrupikeun jenis bencana alam nu aya hubunganana sareng ombak laut. Ombak ageung anu nabrak daratan atanapi tiasa janten tsunami mangrupikeun gerakan awak cai anu disababkeun ku parobihan dadakan permukaan laut. Tanda-tanda bencana tsunami badai dongkap. Hiji, kejadian gempa atanapi getaran dipusarkeun di handapkeun laut. Kejadian tsunami diluluguan ku gempa bumi atanapi sababaraha jenis getaran anu asalna ti handap atanapi ti jero lautan. 2. Cai laut ujug-ujug surut. Satos lini atanapi getaran, mantap cai laut jadi surut ngadadak. Surut cai laut anu ngadadak ieu mangrupikeun tanda anu paling jelas tina tsunami anu caket. Beuki jauh cai laut surut, kekuatan tsunami bakal langkung ageung. 3. Tanda alam anu henteu biasa. Sacan tsunami dongkap, aya oge sababaraha tanda alam anu henteu biasa. Seueur manuk ngalayam dina kelompok. Oge sababaraha paripola sarodarat.